Kasus rasis di Indonesia kerame ayeuna. Kamari-kamari nyinggung orang Sunda. Ayeuna nu keur pira Naon? nyinggung orang Kalimantan. Ieu kasus lain masalah sepele Sep nih. Ieu bisa memicu peperangan lur. Terus orang make senjata naon atuh? Nah, jadi make senjata nih. Eta bieu cek si Dudung. Apa ayeuna urang nyeun pepestolan juga? Ngebog jauh. Maksudnya lain make pepestolan kos kitu Oni. Kieu Sep Marconi arikeun sakola teh makana kerjakeun PR. Jadi tell me is tengah on otakna. Maklum dong. Pas pembagian otak mainnya kan sare miring. Kontrol atuh lur. Pan cuman urang teh arek kulit peperangan. Emang naon sih? Jadi kieu nih persoalan sara atau rasis teh eta lain kasus sembarangan. Komo di negara urang mah dilarang pisan. Bener teh dong? Bener pisan Sep. Sebab di Indonesia mah nih bermacam-macam suku, budaya, mata kaya simboyan, Bhinneka Tunggal Ika, tetap satu jua, satu Indonesia. Ngangguk nyaho teu nih maneh? Ya, paham dong. Naon coba naon? Nya. Marconi, siapa dar modal ulin sih? Hardolin. Boga HP, nang nonton si montok. NX. Parugo. Parahnya dong. Parah. Assalamualaikum, Burak. Waalaikumsalam. Camit. Kami naon lu? Calon mitoha. Bisa wae kok kamu sholat. Ma Burak, Kemung Bareto, aman? Aman, Pak. Aman, Pak. Selagi aya Dudung mah aman terkendali, Pak. Ku Dudung dijagaan. Dina sagala anu ngarugikeun Kampung Bareto khususna. Modus. Halus barudak, kudu kitu. Kudu cinta kampung halaman, ngajaga dina kamudorotan, ngahirupan ku kasayan. Ampura Pak, eta halaman baranya. Loh eta Marconi, lain halaman LKS ya teh. Oh. Sudah babeuna si Siti nongkrong jeung barudak. Ah mah bener kadinya bakal dihina ge kene we. Bet, kemana sih? Nah, minjem samping koko jeung peci. Cing naon sih Fatara? Oh, geus buru dah. Cing aya ka barudak. Oh, engke ka. Oh, minjem heula eta, Bro. Ya. Naon? Ya, barudak deh. Walah, ayo mana tela? Minum mah. Mana? Modal. Tes. Gelanya. Ayo. Tujuh bungkul lah. Supaya babena si Siti hatena kesentuh santri jadi santri lah sapoe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bete arek ka mana? Make samping. Magrib mah lilakeun oge. Pan santri orang mah. Oh, alhamdulillah tuh Mang Bete geus insaf. Alhamdulillah. Yang kebenaran. Mau ke samping rumah sih. Mau rosot wae kieu. Santri make samping acan ge teu bisa. Ki Mang, bekeun. Cekal tangan.
Oh ya, nya. Kang. Bang Bati ke mana? Musolana ka ditu. Ka imah Pak Ustad. Oh, arek ka kobong meureun nya. Ari Siti kemana wae? Asa tara ningali. Heeh bener Pak. Ulah dikaram wae Pak karunya bisi kodim. Naon? Tuh. Eta kodim. Kolot di imah. Emang can apal? Si Siti di pesantren gunung Bapak. Menjadi Pak si Siti di pesantren teh. Jadi Sep, khawatir Bapak mah komo semenjak deket jeung si eta tah. Saha si eta teh? Nu rajit teh ya. Si Betty. Nah eta si Betty. Pak halus pasantrenkeun daripada kebawa pengaruh si Betty. Sep. Bener lu. Assalamualaikum. Sehat, Ben. Alhamdulillah dulu. Garing merendung. Jigana mah nih. Ini keur isuk jigana geus diposyanno ieu. Sunatan masal ya nih. Di mana tuh, Bet? Ini paling amat teh. Terus di pesantren. Pak. Emang, Pak? Satu. Santren. Oh, mana mas santren, Bet? Ih, jadi kabita amat urang. Ah, nu bener, Bet. Tuh cerug ente mah dadakan amat hijrah teh. Pasantren segala. Kamari nongkrong kene ngao ngelem. Emangnya teu nyaho. Eta mah kamari. Alhamdulillah. Kengeng hidayahna keur wengi. Ulah kitu atuh dong. Pan ngasih jelema mah anu nyaho. Kuduna urang support ningali baturan aya perubahan teh. Lain mah dibuli. Ah, saya teu percaya we, Sep. Asa dadakan atuh da. Aing mah bener curiga ieu mah. Moal mungkin, Sep, maneh nyawa sorangan si Betty mah tetolot di bejaan ku batur ge. Esi. Percaya teu percaya. Eta buktina. Ah, settingan ieu mah. Sineron. Entos tekengeng dilawan sarwana. Tos eta mah. Kumaha kersana Kang Dudung bae bari nyarios kumaha ge. Masya Allah, tabarakallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Beneran geus berubah maneh, Bet. Sinetron ieu mah. Alhamdulillah atuh maneh Betty ari hisap mah pan ninggalina ge resep Bapak ari kieu mah. Alhamdulillah, Pak. Tos. Geus bisa naon semenjak dikobong? Punten Pak, ari kobong teh naon ya? Kan bener teh, Sep. Piraku pesantren teh nyo kobong. Modus mah modus. Oni mana pipilueun seuri? Emang mana nyaho kobong naon? Teu nyaho. Jangan kuaci. Urang milu sih doang mas, emang ulah. Punten atuh. Pan nembe mas santren lagi jadi can apa kobong teh. Oh, kobong teh pasantrenan. Ah, kobong teh pasantrenan. Nya mun Pak. Hari diajar mah nembe diajar kana Al-Qur'an. Alhamdulillah, Pak. Oh nya, terus we belajar terus kudu rajin ngajina. Beh jadi kiai. Oke, mun si Siti geus tulus masantren ku bapak insyaallah dijodohkeun jeung maneh. Asik. Bener eta teh, Pak. Bet ih. Bunga meureun ngadanguna. Cie, beunang lampu hejo. Cie. Cirikan ih. Insyaallah. Alhamdulillah. Terus arek maghrib deui. Jadi urang ka masjid yuk, urang salat berjamaah. Mas, Pak, ayo, Pak. Milu, Bet. Ayo. Nongkrong mending ge. Ngao. Ya mangga Betty.
Imam. Pak, bapak Belajar. Bapak emang Bapak menurut terus kan tos ieu pasantren. Baru biasa. Ya enggak. Iya mah rek salat ge bahasa Inggrisna. Entar rek Korea sih. Duduk wae jadi imam ieu. Sok mana? Bismillah. Luruskeun sampeuna. Sepeti. Oh, iya, terus sok. Ya mangga ya. Asal tobong Pak. Punten adanya, punten. Lebo, oke. Eta naon eta Imam? Beci geurang nginjem lu urang. Tuh orang si Imam Beti ajar tos sholat Itu nyaho mah. Rumah santri tos pesantren Imam diajar terus rapi curiga urang. Cek kopi saha? urang tuh orang pakai kopi ya Eta samping yang kok harusnya pakai tuh, bener. Panik lah, masa enggak? bener ya Imam Curiga bener. Siksa Pak, siksa. Aku bilang jeung jelema heujeug berarti mun cara kieu mah arek halusin kena yang katingal ku bapak ulah kieu carana teu sae biasa we Hampura. Loba teuing drama sih. Jadi mah ah. masing-masing ya. Jadi kieu nih persoalan rasa atau Rasa. sebab di Indonesia mah bermacam-macam suku, budaya, matak, aya, simbol bineka. Bermacam-macam suku, budaya, matak. Jadi kieu nih persoalan rasa atau Rasa. Halo satu barudak ari kitu mah kudu cinta halaman. Kampung halaman. Naon sih? Halaman. Apa? Eta halamannya kampung baranya. Kampung baraha. Jadi yang nanyakeun. Mang Bacari ke mana make samping? Maghrib nangis lila. Maghrib mah lila keneh oge. Masih cenah santri pakai samping acan. Oh, jadi basantren, Bet. Basantren. Basantren. Dikira bapak jadi Nah orang support aya baturan anu arek sametan. Tuh curang ge naon? Ieu mah moal bener, piraku pesantren teh nyaho kobong. Modus ieu mah modus. Gedeng. Cuma kayak ieu teu dipencet, Po. Oh. Kan bener tuh, Sep. Modus ieu mah, Sep. Piraku pesantren teh nyaho model. Oh, enggak tadi. Imam. Bapak panu. Beti mana? Ieu mah jadi imam ge loba ting drama Ek sholat. Mulai kemana, Mam? Jadi gimana? Disuruh putar.